ente nanaonan cicing nanaonan mangkat ini kene mangkat nanaonan cicing aing keur ngenta duit aing mangkat buru mangkat buru ya ente tong tumiluan ya urusan aing tenang siap anak goblok anjing Aisyah tuh lah di Bollywood kan tadi ku siap blok kang telepon heula aya lu Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang nuju di mana Kang? Barudak rekan urang geus mulai di ngaracok Kang pemajakan besok Orang ngariung di rumah Akang. siap Kang siap ku abdi diteleponan Kang sadayana besok kumpul. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna fi hurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Aduh badai kakang ya lu teh hilap ya. Lain lung isukan minggu rame lung ayeuna lockdown mesti dibuka karena siap-siap ya sukan mah siap ke pasar aing ke wisata aing di pasar siap ke pasar aing ke wisata aing pusing ke barudak lah ku aing ti kamari ge teleponan deui aing pusing kasih jarot teleponan teh diangkat dari pemajikanna coba galak aing pusing majikanana kumaha atuh ayeuna ya ini mengatur strategi we lajang isukan siap ke pasar aing mah jelas isukan buka rame aing ke wisata isukan buka rame di pasar soalnya geus lockdown ayeuna mah ayeuna lockdown dibuka Jawa Barat geus tak siap-siap dan isukan isukan ngacak-ngacak siang ngacak-ngacak pasar aing ngacak-ngacak wisata terus gitu mah isukan lamun bisa barudak di telepon nang telepon lamun teu bisa nya wayana we kumaha ge kudu bisa panggih ngariung si Jarot pampang nama jeung adun susul isukan mah nya geus isukan nang susul aduh apa balatak kieu geuning dah bisa nyari cangkingnya. Assalamualaikum. Salam. Daman Kang? Alhamdulillah. Kumaha barudak araman? Aman Kang? Terus kelanjutanna kumaha? Jangan barudak kamari rekan-rekan urang teh anu kamari pemajakan teh Kang. Ayeuna kedah diriungkeun saur Akang. Ya
urang riungkeun, da memang kudu diriungkeun. Mohon Kang. Urang ku abdi meureun kayak diteleponan Kang. Komo geus ngadenge maralak deui cenah. Perpeuting. Kamari ge atos Kang, ku abdi teh tos diwartosan, rekan-rekan teh namun ka abdi kelah nyerang ka abdi, nareleponan neror ka abdi. Eta kumaha Kang? Kitu mah kudu dihinak barudak geus timpalan dari itu mah. Geus tengah gugu. Hayangna kumaha barudak teh? Mohon diriungkeun atuh Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Pak Adu. Nah, sehat? Nyerot. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, aya naon deui sia ka dieu? Bunga Kang, aduh. Bunga awas ya urusan di pemajikan Teu sia. aya nu alhamdulillah pemajikan teh kamari. Jadi anu nelpon teh anu nagih kopi. Pemajikan HP teh. Urang teh alhamdulillah lah. Mending rasa bunga ngan Kang hampura teh teu barang bawa. Ada lupa. Teu barang bawa hampura da kumaha tuh. Ngan meureun. Insya Allah lah, engke lamun nama jeung pemajikan ngaliwat di tanah Kang. Nah, ieu mah kieu. Mengpeung ayeuna aya di dieu, Nya. rek amanat. Jadi ulah urutan si Alek jeung si Pulung maralakan di wae cenah. Nya Kang kamari ge nguping ka ti Kang Adun. Cuma nya keur meujeuhna meureun barudak teh keuna di kuhama. Nah, terus si lain omongan aing nyaho mah. Cing wae. Nya Kang ku abdi ge pernah ditelepon teh diangkat padahal anjeunna nelpon ka saya ka abdi. Nelponan ku abdi teh diangkat da pasti ngajak kitu deui. Apal meureun abdi ge ayeuna mah nya seueur kagiatan lah gitu. Ayeuna mah ngumpulkeun keur ngariung, Nya, sampai ayeuna mah teleponan. Nya, nya. Ngariung. Nya ku Kang Adun we teleponna Kang. Abdi mah Siap Sama Kang. bisa we lah bisa. Halo, Assalamualaikum. Naon ente teleponan we? Ente diantosan di Bumina Kang Yalu. Ayeuna Naon lah aing keur nongkrong. perjanjian kamari apa rek ngariung. Ente naon maksud aturupan bijak-bijak aya lu? Ya, meh aman ka dieu. Ente ngadu naon? Ya, Kang, kupingkeun. Kang, kupingkeun. Pas tong ngadu-ngadu ka Kang aya lu. Tah kupingkeun Kang barudak masih keneh kana ditu wae Kang. Naon ngadu-ngadu? Halo, Assalamualaikum. Naon ieu saha deui? Iya, ya lu. Oh, nuhun Kang. Tadi ente di mana? Punten Kang. Lumayan nuju nongkrong ieu teh sareng Pulung Kang. Tadi jangan si Pulung apa, Pak? Nuhun Kang, nuhun. Ayeuna kayaknya ieu tuh. Kasopanan barudak teh tah. Sopan Kang. Orang sentegan di dia lah. Tuh manting. Diantos. Tah Kang kitu barudak teh. Tong boroning ka pribadi Jarot jeung Pak Adun. Ka Akang oge bieu rada teugeuk bahasana. Ku abdi ge entos di wartosan tah barudak ge malahan kalah malikeun. Sia mah pagahan aing sagecan insap bener. Pan urang mah keur menuju Kang, menuju sugan jeung sugan gitu ge bisa mah Rada bener. Rada bener. Da urang teh kudu bener pan meureunana Kang. Teu beurang di pagahan Kang ku abdi ge carekanan lah tuman. Urang geus era di masakan teh keur mah urang teh goreng. Berikut ente ge aing dicarekan. Masalah pemajikan wae, masalah sepele ge ka aing. Saya ngadenge deui cenah sia mah sorangan. Datang ka rumah. Kemarin Ayo mah sok ya. Ya. Ini ngariung, awal baru datang. Sararea. Ini ngariungkeun. Assalamualaikum. Salam.
nama geus ngariung ge ya. Anu kamari masalah pembajakan di jalan mana kamari teh? Jalan raya. Cekennya narong-rong di mana sih? Jalan kang Nenaunan. nongkrong kayak serang pulung. Ini nongkrong singkuloyong datang ka dieu. Nongkrong itu serang pulung. Terus hari num. Gede kang. Gede. Harina di mana? Pasti menang majak, Kang. Harus mana itu bukan majak. Ya benar kamari majak. Itu kan. Dumuk Itu dumuk ngadenge Di jalan mau kemari. Ayo teh banyak kumaha. Kamari keur di jalan, piraku mau ngaku. Lain moal ngaku di rumah sa. Ente ngadu naon? Kang hareupeun ge Dumu kemari di jalan, jalan raya. Dumuk kumaha. Kamari di jalan raya. tong sok ngotot Aisyah, Duaan jeung pulung, Alek jeung pulung. Kamari di Iraha. jalan. Iraha. Kamari di jalan. aya nu laporan Ulah sok ngadu teu pararuh. Aing kamari nongkrong hungkul jeung si Pulung. Ya, kamari di jalan. Di jalan di mana? Di jalan. Nih guys, gandeng lah gandeng. Ya, kudu sing areuy euy aya nama berarti sia geus bener. Sia majak. Sing areuy euy. Teu. Geus tong pajak teuing. Terus kajerat ku hukum mah kayak aing kene nu banggapan. Nya kang. Geus da henteu kudu lain ti saurang wae nu ka aing nepikeun. Di warga ge bisa berapa? Nya. Geus ti aya nama. Tah, Kang, kamari ge pulung, Kang. Duaan, Kang, jeung Alek. Geus. ngaresahkeun Ya. ngaresahkeun Alek ngajakna Tah. Aisyah kelah ngadukeun Geus ye. Alek kang ngajakna Geus cep. Aisyah pan tadi nelpon ke aing. Ku aing berapa kepretan we ya. Tuh, Kang, kamari mah kurang sadar meureunnan kamari. Kamari kumaha? Aduh kang, aduh. Kamari naon sok? Kamari keur di jalan berarti teu sadar meureunnan, Kang. yang sereng Sadar kumaha? hargaanana tah kakang Geus Akang nyalu ge. Ente mah ngadu-ngadu teu pararugu. Ngadu-ngadu teu pararugu ente mah. alkohol tah Kamari mah bersabatas jang rokok hungkul kang. Kitu ge kanu wau. geus ngaku Kang Kanu wau, kanu teu wau mah teu wani urang mah. Geus ya ku aing beli kieu. Ganeng dengekeun Karek dikepret sakitu geus gugugokan. Sing ngepretan batur mah sabaraha kali. Sabaraha perang. Beda Rasa, pandangan akang mah. ngarasa teh tah Jedog sia. Hinggas. Beda akang beda pandangan akang ampun masa kali-kali deui. Tak kitu dikepret teh nyeri. Akang ampun masa Hinggas lah. Itu ge. Kalau saya aya ngaropi, Kang. aing mah ada biak. Yang ngopi hayang mana. Coklat kitu rat eta opian. Sia begini cak aing. Iya. Terus kucing Yo, nah. Kau sarwana tuh. Oh. udah ngerti Kang ieu dipincak. Iya, kesupanan tinggal lah Kang heula. Mister hari wae sia teh. Wes sok lalobokan. Nah. Parah.
kemang jahadeun beurang. Tuh kesopanan gila paling kesopanan teh terus kalau alkohol paling candiannya waktu balik Masih balik jangan. Carekan. kesopanan sia Kumaha cenah. kau Ada jalan kan? Mereka jalan kan? Etika atuh barang. Oh, kalau ke batu, mereka kalau kerja lo. Pos paju we kalakuan deh. Sok dah rekanan eta saya aya we. Nasbak nu kalau dihakan. Aing kaca heula. Bismillah heula bareng dahar teh atuh. akang mah lewe Bismillah heula bareng dahar teh tadi mau dua akang. Ya, lembok ke sia Oh, di meter simpul. lembok ke sia Lain lembok. Aing kan deuleu Yo. aing tah. Bareng dahar teh, yo. Lembok. Iya ngadu-ngadu ke paru. Lembok. Ya. bukan buat aing Aing gua tak tahu. aing di luar sok sia Siap kok ada cicing. walaupun aing usia wani sok sia di luar ku aing deuleu Ah, sok Ya, aing kita dimakan, gane. Aing makan. Ayo keluar di luar. Bangunan itu. aing teh sia sok Ya kan? Barudak kan terus. Bingung aing Bararasu. Satu deket akang ge. Ngaruh aing teh. Jadi buat ajak keluar. Diam. aing deuleu sok sia Yuk, yang nyelut teh. kita emang nyepi. Itu ngelitin Kayak aku aing bararasu. Jarot Kang, jarot dulu. sia aing Bingung. Tidak tuh aing menyerahkan deh. Sing saropan atau apaan ya teh di imah akang ya teh. Pernah Saropan isaropan ya kumaha aing kalau di basuhan ya teh kumaha sih teh. Sing baraga otak tuh. Oh, oke aing bararasu. Sakanun dicai unggul. Ya, leuwih teh paju. dulu di pasar ku aing Gane teh di imah akang. Teh, Oh, udah tangga pasar tuh. dia mau aya ujungna kieu Ya, we terus. datang ke pasar dulu tuh. Mingus. Iya, mingus. Iya di imah aing geus sia wes wani kos kieu. ieu mimitina kan Oh, mimitina teh ieu Gane. Iya mimiti na weh. mingus. Gane. Teh sia bersihan ya tah. Ya kan. Bersihan. Ya kan. Oh, stop dulu yuk buka lampuan. Sapu kemana di micuna? Sapu enggak sapu sih ya. Sapu Mana ada sampah? Sapu. Pel ya pel. Kon cecar gitu. Masya Allah ya asal. Mabuk Siapa aing? Dengan sapu aya di itu. oh masih ada bisa aing deukeun sia di pasar kan di dieu Enggak setengah sekali-kali dikadeng ku aing tadi di luar. Terus bersih Kang. Asik mah eta cai tong ngaruyu mang keneh. Mungkin Kang Nomor rasihanana bari jeung lalengar wae. bukan boleh kan? Oh, aku belalap dek kalau kuan geus penyuh. Semoga serius, Om. Enggak sih kundek ngagugu ka aing. Turutkeun aing. Eta teh kalek jeung Heeh, Belum, geus Kang. da di ngurang deui di. Nu jadi kolot nanti ku kan dikolotkeun. sepuluh lain mah pagahan mah di Minggus, ya minggus. Kamu bawa aku Alek. Siap kamu makan kumaha? Ya bawa kan tuh bekerja rokok. Udah mana nu meta rokok anak ge? ah wan
Dirokok na ibu sararea. Juga boleh rokok, atau belum kain, lompat lah yang malak tuh di sawah maracul, angul ke. Bener Kang, bener. Siap Kang. Nggak sedang ini mah nggak sepenting. Barang lagi kayak tuh lah. Nuhun Kang. Pusing aing ngurusin aja. Biar. Kang, pamit Kang. Pamit. Aman, dulu gitu sih. Keluar reseri. Assalamualaikum. Salam. Serang tungguan si Jarot. Goblok si Jarot berarti orang diadukeun ya kakak. Heeh. Si Jarot ngadu-ngadu na. Sobat gelok lu gitu teh. Kang, abdi ge pamit nya. Kemana sih ya? Ajeng di udah di Subarudak Parasia di jalan. Nah, Kang rek langsung pulang. Ya Kang. Kampura Kang ya. Nah. Siap kemana? Kela, urusan kela. Siap, urusan kemana? Siap kemana? Gitu. Akang mah melang itu barudak teh. Matak nitipkeun we aya mau Mas. Siap Kang. Nitipkeun ka terjadi di acara kamari. Siap Kang. Akang mah teh mah dan teu nyekel bakal sekaligus areureun bakal hese barudak mah. Matak aya nu wayahna we pantau. Siap Kang. Gitu teh akang mah. Ya. Tapi pilih Akang badai istirahat, panginten. Abdi pamit. Dulu Kang. Ya sok terus. Siap, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Tah itu sing jadi contoh ke generasi barudak anu ayeuna. Ulah nepikeun ka kitu. Jadi ngarugikeun sarerea kitu teh. Nya jangan pribadina ngarugikeun. Sing gartol salat mah sing darek ngaji. Umat yang kabarudak ayeuna generasi nu bakal datang. Ampun barudak yo papot jadi cai unggul yo.